Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ngawagel waktosna tepangkeun nami abdi Dian Amalia di kelas 10 IPS 3. Di dieu abdi bade ngawawancara perkawis virus COVID-19. Sataacana wasta teteh teh saha? Wasta abdi Dewi Tina Fitria. Ai teteh teh dama sakola tanapi kuliah. Kuliah Naon anu ku teteh tarang perkawis virus COVID-19 teh? virus anu berbahaya anu dongkarna ti Cina anu tos seueur ngarenggut nyawa. Teras ai dampak COVID ieu kangge ka sakola teteh kumaha? Nyaeta kahiji sekolah daring di bumi. Kaduana tiasa tetepang sareng rerencangan sapertos biasana. Teras naon sababna pamarintah teh ngayakeun PSBB? Nyaeta kangge ngurangi penyebaran rantai virus corona. Teras kumaha carana nungkulan dampak COVID eta teh? Nyaeta dengan mematuhi protokol kesehatan ti pamarentah, menjaga jarak, memakai masker, ngajauhan karumunan. Teras terakhir naon anu teteh hareupeun kanggo kapayuna sabada virus ieu? Mudah-mudahan enggal-enggal rengse virus ieu sing enggal-enggal mulih deui sapertos biasana. Mung cekap sakitu wawancara ti abdi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.